Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina mata pelajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 masih ngeunaan novel. Dinten ayeuna lowongan katilu anu baris dibahas nyaeta review ngeunaan novel. Tapi sateuacan diajar, Ibu miharep ka sadaya para siswa kanggo tetep ngajaga protokol kesehatan di bumi wae upami teu aya kapergian, upami kapaksa kaluar, anggo maskerna, sering wawasuh panangan, sareng kedah ngajaga jarak. Hayu urang kawitan materi dina lowongan ayeuna. Naon sih ari review teh? Naon wae anu bisa di-review? Kunaon kudu nga-review jeung kumaha carana? Nah, ieu patarosan-patarosan teh meureun aya dina diri urang nya. Nalika tadi maca review, naon atuh ari review teh? Ya, mangga ayeuna mah urang kawitan. Ari review hartina teh mere talaah atawa dina bahasa Indonesiana sami jeung ulasan. Jadi urang mere talaah ngeunaan tulisan atawa produk. Nalika nga-review, nu nulis kudu nyieun ringkesan anu ditalaah sarta bisa ditambahan ku kamandang atawa pendapat pribadi ti nu nulis. Anu kadua, naon wae anu bisa ku urang di-review? Nu kahiji tangtuna buku. Buku teh kaasup buku fiksi atanapi buku non-fiksi. Buku fiksi nyaeta buku-buku sastra, buku non-fiksi buku-buku ilmiah. Anu kadua film anu bisa di-review. Nah, film eta teh diangkat tina carita novel atawa nu ditalaah teh skenariona atawa eusi caritana. Anu katilu nu bisa di-review teh nyaeta produk. Produk bisa produk makanan, bisa produk salian ti makanan. Ayeuna kan seueur nya vlogger-vlogger anu nga-review ngeunaan makanan, ngeunaan katuangan gitu. Janten ditingali ditalaah naon menarikna, naon anu unikna. Salajengna anu katilu, naha urang kudu nga-review? Naon sih tujuanana? Nah, ari tujuanana atawa udagan tina nga-review teh bisa rupa-rupa. Salah sahijina bisa mere gambaran ngeunaan hiji tulisan atau hiji produk. Dina nyieun kamandang ieu kudu bisa ngirut batur sangkan leuwih panasaran kana hal anu di-review. Jadi nga-review teh hartina lain saukur urang teh neangan kagorengan-kagorenganana, tapi kudu neangan oge kaalusanana, kaonjoyanana naon supaya batur teh milu resep, ngirut, tertarik kana hal-hal anu di-review ku urang nya. Naon deui atuh tujuanana salian mere gambaran atau informasi? Review oge terutama review buku boga tujuan nu kahiji jadi media pangajaran pikeun nu nulis. Jadi anu nulis diajar kumaha carana sangkan tulisanana bisa jadi motivasi jang batur, bisa jadi ajakan jang batur. Anu kadua jadi bahan pikeun ngabandingkeun karya. Oh, nu di-review teh ieu buku karya saha sareng karya saha. Janten aya 2 buku karyana penulisna beda eta dibandingkeun tiasa. Anu katilu tujuanana jadi bahan pangajaran pikeun anu nulis buku anu di-review. Jadi maksudna nu nulis buku nu di-review teh pengarangna. Jadi misalnya pengarang kenging review ti salah saurang jalmi teras dibaca ku pengarangna, oh janten saena buku anu dikarang teh naon wae sareng kakiranganana naon wae. Anu kaopat bisa jadi ukuran kualitas tina hiji buku. Jadi upami misalna si bukuna di-review, oh ieu bukuna sae, tiasa janten kan kualitasna oge naek kitu nya. Nu kalima ngabantuan nu meuli pikeun mutuskeun meuli eta buku atawa henteu. Jadi mun misalnya ngali review, oh reviewna sae, hayu urang jadikeun dasar buku urang baca. Kumaha lamun reviewna misalnya goreng, oh berarti nu meser jadi ngemut deui, oh ternyata buku ieu aya kakiranganana kitu nya. Nu kagenep pikeun ngarojong atawa mendukung pemasaran buku, artina ieu bisa jadi bahan promosi oge, promosi ngeunaan buku nya. Nu katujuh ngaronjatkeun atau meningkatkan minat baca masyarakat. Saupama ieu buku anu di-review sae kan panasaran masyarakat teh, tungtungna jadi hoyong maca kitu nya. Eta
tujuan-tujuan anu diantarana anu aya tina manfaat nge-review buku. Saterasna ayeuna urang tos terang tujuanana, tos terang nge-review teh nu kumaha. Naon atuh anu kudu dituliskeun dina review? Anu penting nu kahiji aya hal-hal anu aya dina buku. Nu aya dina buku teh tiasa coverna atanapi sampulna, tiasa ngabahas ngeunaan pangarangna, penerbitna, keunggulan-keunggulan tina bukuna. Anu kadua ngajantrekeun sababaraha hal penting anu pikaresepeun atawa anu teu pikaresepeun tina eta buku. Misalna lamun pikaresepeun, oh ieu mah ningali tina coverna, ningali tina sampulna oge tos matak penasaran yeuh, aya caritana aya carita naon. Atawa misal hal-hal anu teu pikaresepeun, oh misalna abi mah teresep kusabab caritana horor, abi mah teresep carita horor, resepna carita anu kahirupan-kahirupan biasa gitu nya. Eta oge tiasa nya sabab gumantung kana karesep anu maca. Anu katilu dina nuliskeun review teh kudu bisa ngajak anu maca reviewna pikeun maca buku anu ku urang di review. Anu sapertos nu tadi, janten orang teh kedah tiasa ngirut atau menarik hati para pembaca review urang kanggo ngabaca oge buku anu tos di review ku urang. Anu kalima ayeuna kumaha cara nge-review buku teh? Aya 4 teknik dina literasi biasana diterapkeun anu bisa dipake dina nge-review buku. Nyaeta nu kahiji aya teknik fishbone atanapi tulang ikan. Anu kadua aya teknik AIH dicandak tina singkatanana alasan, isi, dan hikmah. Anu katilu aya teknik Y chart. Anu kaopat aya teknik